haram kadangnya ku celisia tarolol sih mah zakat ke pemerintah di Quran di hadis haram zakat ke pemerintah siata zakat fitrah eta wajib hukum nazar wajib salat jeung zakat nu lain ge wajib ngazakat eta aya masrobna 8 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin amilin mualafah terus 8 eueuh pemerintahan di jerona eueuh baca Quran kuari ke pemerintah lain pemerintah amil zakat pemerintah ngabentuk amil zakat jadi nggak zakat ke pemerintah itu haram kadangnya ku celisia kadangnya nasi ku dengkul baik ngajina tuh benta ngajina ulah sokos kiai Golkar baik dina Qur'ana ngazakat ka pamarentah danyekeun ku ceuli haram atuh aya teh kuari badan amil zakat dibentuk ku pamarentah lain ngazakat ka pamarentah mun ngazakat ka pamarentah teh haram kadangnya ku ceuli sia tarolol sia mah zakat ke pemerintah di Quran di hadis haram zakat ke pemerintah siata ayo ge lain ke pemerintah badan amil zakat meunang ngabentuk pemerintah ulah salah ngomong ke pemerintah mah teu sah badan amil zakatna memenuhi syarat ente di urang ente naon sababna nu disebut amil mendata aya sabaraha nu kawajiban ngazakat didata ku amil zakat sabaraha fakir miskin nu bakal dikembalikeun ieu zakat ka masrofna gawe ngaranna lain ngecedog di kantor digawe amil teh wong kang migawe badan amil wong kang migawe in zakat kadenge henteu ku celis ya bongan sia nanya wong kang migawe amil teh lain wong kang nikahaken aduh supaya jelas ya pan urang ngaji data ku badan amil zakat sabaraha nu wajib ngazakat di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cikupa, Belaraja, kumna sakabupaten geus aya pagawe data sabaraha fakir miskin termasuk rangdangora nu kolot tapi nu aya caian keneh eta pagawean baz teh beres set cokotan mawa karung badan amil zakat dibagi rantingna ka kecamatan ka desa nyana nu kudu datang ka unggal imah utusan pamarentah mawa karung
data sabaraha paksa nu teu daek ngazakat teh paksa wajib ya nu mampu eta ngaranna tugas amil beres bawa ke kabupaten atau ke kecamatan didinya bagikeun deui ku amil panggul deui ku nyana sabaraha nu kudu dibere zakat tak sah ngazakat ka badan amil zakat nu model kos kitu menurut aturan agama Islam nu kitabna Al-Qur'anul kadengen teu ku celisnya zakat ngaranna badan amil zakat ngejentul di kantor bae tuh dikira hagawena aja dek dibawa ke kabupaten kok teu pernah ngadenge fakir miskin kabagian ieu keur carita Al-Qur'an keur carita bongan sia nanya ka aing mun teu dijawab aing doraka cenah eta kudu di ka masjid-masjid geus salah musola salah BHS saya bakir carita loba keneh fakir miskin nu kudu disalurkeun zakat eta ka masraf-masrafna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Eta secara global kos kitu ieu lain zakat ka pamarentah eueuh di Qur'an eueuh di hadis eueuh di kitab ulama aya gebas dibentuk ku pamarentah tapi sesuaikeun jeung aturan-aturanana gawe ngarikrutna jeung ngabagikeunana sesuai jeung aturan tah kula mangan ngabejakeun doang besi hayang nyaho aslina kos kitu adapun teu sesuai jeung aslina tanyakeun ka ditu ieu mah nyaritakeun aslina pembentukan baz kos kitu menurut aturan mazhab Syafi'i jeung berbagai-bagai mazhab kos kitu tah tinggal kula deuk nanya akur henteu di urang isya beranian sia nyebut henteu tangkep sia tinggal lain kudu ditangkep benahi atupan ieu nagara urang pamarentahna mayoritas Islam masyarakatna mayoritas Islam mun ditanya kabeh ge sieun ka neraka hayang ka sorga bupatihna gubernurna camat ka hansip Tommy sieun ka neraka atuh lain kudu ekstrim lain kudu haju pamarentah degeng perbaiki benahi dia kabeh ge ieu teh beragama Islam yu urang benahi nagara urang minimal sakabupaten Tangerang saprovinsi Banten supaya rapih lain haju kudu kiai nu bener teu beres teh kiai tidak sesuai dengan aturan pemerintah nak nu kudu dirapihan jasarua urang pada hayang ridho Allah subhanahu wa ta'ala mantak naon bahas atuh di DPR bahas atuh di MU bahas atuh sia seuri di depan atuh bahas sok sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim buka kitab gitu benahi jakabe ge mun ditanya camat sieun ka neraka polisi sarua abri kitu kene eksekutif atuh sarua pelaksana daripada sodoran itu legislatif atuh sarua bae sarieun ka neraka hayang ka sorga geus atuh benahi sesuaikeun jeung aturanana ulah acak-acakan saukur sakitu aceuna moal ngadenge mangga leg-leg engke di ditu di akhirat sok ka ditu
sakit hungkul tah abeh nyaho ditanya naon gitu bongan sia nanya tah pas kitu tah pertanyaan sia pasti sia ieu greget ka kieu nu ngaharamkeun nu bener sia nu goblok ge abeh jawaban itu malah mengingat di kampung saya banyak saudara-saudara kita umat Islam yang ikut merayakan tahun baru Masehi dengan membakar petasan, kembang api dan juga kegiatan-kegiatan maksiat lainnya. Bahkan di antara mereka ada ustadz dan ustadz Golkar dan orang-orang yang sudah punya pangkat Haji Golkar. Untuk itu tolong dijelaskan sekali lagi hukum merayakan tahun baru yang seperti itu. Atuh temen teu kudu heze-heze ieu dititah apa henteu ku agama enggeus sakitu. Lamun dititah mana ayatna mana hadisna, lamun henteu atuh kasia-sia doraka eta mah. Ye nu nyieun ge milu masalah ye. Aduh, iyalah jang ningali kumaha datang ka mana ieu mempertahankan akidah, mempertahankan kesucian agama ternyata atuh kos kadari. Aram memahami makna Al-Qur'an itu hukumnya fardu ain apa fardu kifayah. Memahami mana Al-Quran mah itu butuh itu fardu maca na nu dipardukeun ge fardu ain Fatihah fardu ain mah anu tiba ka tiap-tiap hulu mun teu bisa doraka eta Fatihah lantaran jang salat unggal poe sapoe sapeting minimal 5 kali yakni nu farduna tambah nu sunah. Adapun memahami makna Al-Qur'an tergantung kebutuhan. Lamun urang butuh jang pembahasan misalnya zakat atuh wajib jang umum fardu kifayah atuh lamun teu mah membahas soal salat wajib, membahas soal puasa dan lain sebagainya wajib lamun diperlukeun. Mun teu diperlukeun atuh henteu ngan maca na nu wajib ain bagi jelema anu geus akil balik sakitu. Bagi jelema anu makna maha makna Al-Qur'an kemenang ku otakna sorangan kudu make hadis. Makna ayat ieu dijelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi kumaha. Hadis Kangjeng Nabi na hese dijelaskeun ku ucapan ulama. Ucapan ulama hese lantaran mujtahid na iyalah dibahas ku para kiai-kiai nu mampu nu menguasai kana istilah-istilah sebab aya istilah fikih disebutna mustalahat hadis, mustalahat Quran, mustalahat fikih disebutna usul-usul fikih. Tah kos kitu jadi hese berceritakeun nyaritakeun makna Al-Qur'an lantaran lain kudu dihartikeun ku otak urang kalam Allah boro-boro ngahartikeun karak macana ge haju eungap bae asal ngadengen nu maca Quran WHS atawa urang maca haju HS bae ca Quran teh bu aing dianggap obat tidur ku sia Quran berat Quran entah jelema nu dibere dibukakeun hatena daek maca Quran eta geus pisorgaeun jasatan atawa daek ngadengikeun Al-Qur'an
daek ngahartikeun ngadengikeun geus pohara teh menang taufik ti Gusti Allah ngadengikeunana doang ge geus pohara komo bari maca panjang cerita Al-Qur'an urang neruskeun masalah pembunuhan ngabunuh aya 3 rupa hiji aya ngabunuh kasalahan mun teu maksud kanu dibunuhna imah katimpah urang keur naek ragak nimpah nu dihandap kasalahan wa imah urang malang kenaon bae kemudian aya jelema liwat kasalahan atawa urang nembak manuk ternyata di luhur aya jelema kasalahan keneh atawa urang kitu nuar tangkal kayu ai praktea dihandapna teu kadeuleu aya jelema liwat deui bae gubrak ninggang kasalahan teu kudu dibunuh deui tamangan wajib bayar diat. Nomor kedua aya ngabunuh ngahajain qasadaha bima yaqtulu goliban lamun ngamaksud migawe ngabunuhna ditujukeun ka jelema nu rek dibunuhna make alat nu biasana osok maehan sok ngabunuh kaya ning pistol, bedil, golok, pedang jeung sajabana taeta kakara kisos. Nomor katilu kasalahan lain ngahaja lain tapi sarupa jeung ngahaja syibhul amdi di mana-mana ngamaksud cuman ku alat nu biasana henteu maehkeun kaya ning nyana ngagebug make leungeun lalaunan atawa make pecut atawa make tungked golepak paeh syibhu amdin sarupa kana ngahaja teu wajib kudu dipaehan deui. Jadi maehan anu kasalahan teu wajib kudu dipaehan deui. Maehan anu sarupa jeung ngahaja teu wajib kudu dipaehan deui. Nu wajib dipaehan deui mah nu ngabunuhna ngahaja. Tah eta wajib dibunuh deui. Lamun ieu dilaksanakeun di negara urang moal aya pembunuhan jelema ngabunuh-bunuh deui aman bakalna cak saha cak Quran teh cak Gusti walil qisasi hayatu ya ulil albab bu panjang dongengna cek ahli bilaga kos kitulah walil qisasi tetap karena kisos sartina lamun dilaksanakeun hukum kisos bunuh deui bakal bukti hayatun kahirupan anu jujur nu adil loh jinawi ya ulil albab hei nu baroga akal sampurna laksanakeun gegera di negara bunuh deui mun anjeun hayang kaasup kana ulil albab nu boga akal sampurna. Lamun di sebuah negara kemudian ngabunuh teh dibunuh deui berarti teu baroga akal nu sampurna. Cara di Vietnam. Di Vietnam ngabunuh teu dibunuh deui lantaran teu sampurna akalna. Ai di urang mah atuh ai dibunuh di urang mah kos kieu bae. Kitu nya ta ieu carita pembunuhan. Tinggal selanjutnya
lamun cek kamari Zaid nojos ki Umar make jarum ai nojosna ditojoskeun kana biasana nusok pae kaya ning ditojoskeun kana embun-embunan atawa kana kitu urat beheung kaeta sanajan make jarum nu leutik lantaran ditojoskeunana kana nu biasa ngabunuh kaeta termasuk kana amdun bae wa kadza bi ghairin tawarrama wa ta'ala mahatamata ilam yazhar asarun itu kene kaasup kana amdun bae lamun ki Zaid nojoskeun hiji jarum kaki Umar ditojoskeun na lain kana nu biasa osok maekeun kaya ning lain kana embun-embunan lain kana tulang beheung atawa urat beheung ditancepkeunana kana bitisna atawa kana pingpingna jarum ditojoskeun kana bitis jarum ditojoskeun kana pingping jarum ditodoskeun kana leungeun pan eta mah di luar kebiasaan sok maehkeun tamah paling ge ateul doang tau paling lamun urang itu ngawirid hizib Rifa'i teh Ahmad Kabirur Rifa'i waliullah kutub atawa Ibnu Alwan kutubul aulia nyana sumpah saha jelema anu ngawirid ilmu kaula ieu hizib kaula kukula didoakeun supaya ulah sugih supaya ulah boga harta lantaran ieu menuju ka ridho Allah hendak diwaririd ku jelema hizib Rifa'i biasana susah bae sumpah nyana tayana diwirid lagi dicai ngawirid lagi ngeueum sakieu menang 40 poe bebeja ka guru ditesna ditonjok pake jarum mun masih kene kaluar getih can jadi wirid deui sia mun teh kiri tonjok pake jarum teh cabut teh kaluar getih jadi nah naik berarti wirid 10 poe 11 poe terus saraton sampai selesai beres wiridan hizib Rifa'i tembak des kotok nu ditembak namalna naon urang eta istimewa hizib Rifa'i mandak anu jadi geng Tanjung Priuk baheula ternyata ngebogaan hizib Rifa'i nu ngagebogaan nu jadi geng di kitu grogol baheula eta teh urang Pandeglang boga hizib Rifa'i itu kene zaman baheula nu jadi geng di kitu pasar sayuran teh naon ngaranna induk eta ge sarua boga hizib Rifa'i teger hizib Rifa'i entek kurang kulon mah lamun aya nu nang tangan buka dada kajenting aya 3 ge buluna buka pilih ku sia di belah mana sia ngadek aing ngagolok aing nembak aing mun geus jadi hizib Rifa'i teh kos kitu teh ieu keur carita ditonjok teu naon ces but paling kaluar nu putih-putih doang tah eta teh dicekel ku para jelema-jelema anu endek ngalalana ka pakotaan tah eta mentak sing ade ngawirid ge lamun di kula sorangan beulah kulana di sumur kadang-kadang beulah sumurna istimewa tah mah eta hizib Rifa'i kuari ditonjok make jarum tet cabut pan eta mah sapira jarum tapi kebel-kebel ngagedean bareuh sageus bareuh nyeri
seminggu bare nyeri paeh ku jarum doang paeh batur mah ku ditembak ke teu naon nyana ku jarum is dead ya tuh geus kitu bae tah mah paeh ku sebab eta ngahajak keneh ka asup ngahajak keneh ka asupna hendak eta wajib kudu dibunuh deui masyaallah nah iyalah wa kadza gitu kene sarua jeung amdun bae bigoirihi nonjokeun jarum ka lain paranti enggon paeh itu ge intawaroma lamun haju bareuh wa ta'ala majeng nyeri hatamata hingga paeh eta jalma asup kana amdun bae masyaallah Pailam yazar asarul wa mata fil hali pasipu amdin Zaid nonjokeun jarum ka tonggong Ki Umar cas cabut deui eueuh pangaruhna naon sugan aya bareuh teu sugan aya nyeri teu eueuh tapak-tapak jaruman sama sakalingan rada ateul doang ai praksa jam 2 jam maut ta eta maka asup kana syibhu amdin artina kaasupkeun kana sarupa jeung haja teu kudu dipaehan deui ngan wajib bayar diat 100 onta lalawaranya urusan nyawa mah masyaallah sing hade wakila cek sakaul ma eta ge nu kitu ge amdun bae kaasupkeunana berarti paehan deui wakil lala saya cek sakaul ma lain amdun lain sibi amdun teu teu aya naon-naon sapira ku jarum doang teh kumaha lamun ditojoskeunana eta jarum teh kana anu biasana henteu aya pangaruh Wow goroza lamun Zaid nancemkeun jarum pi malayu limu kana anggahota anu henteu nyeri contona seperti nonjokeun kana kulit akbin keneung mapan ayana ditukangeun dampal pan eta mah tilok aya pangaruhna naon lantaran eta mah atuh sarua jeung lamun di kuda mah nu kitu mah ngaranna teh ngaranna calakutik lakutik pun di kuda mah di kuda mah pun biasa lagi osok di bersihan make peso pan salakutik make peso dirapihan budak kori mah teu nyaho make peso ruseukeun tah eta calakutik teu naon kuari ge bangsa urang sepatan mah anu osok naon gitu ngaranna kararandal teh eta teh nu kitu ngaranna rorombeheun atawa ai kapal teu boga disebutna kakapaleun eta sasanggaleun kakapaleun osok make peso jadi pangaruh tah maka ai nojoskeun ka dinya tah eta lamun nojoskeun ka dinya kajil diakbin pala syai'a jadi teu aya naon-naon tah sama sekali pala syai'a Zaid seorang polisi. Nah, polisi ya. Ibrak nangkep jelema sel. Sanggeusna di sel diantepkeun bae ku polisi. Dibere dahar henteu dibere nginum henteu nyana unta enta neangan kaluar ge teu meunang sapoe 2 poe 3 poe dibere dahar henteu dibere nginum henteu nyana menta teu meunang kanu sejen ngagolepak di jero penjara di jero sel kumaha eta hukumna walau habisahu lamun Zaid nahan Ki Umar wa manahu kemudian nyegah ka Ki Umar atau ama wa syaraba talab
dahar nginum teh dibere bahkan minta keluar neangan dek meuli teh dibere hatam mata sehingga paeh kumaha tah lain madat mudatun ya mutumis tuhu piagol iban ju'an san bahamdun maka lamun ngaliwat masa nu memang sakitu poe teh galibna teh sok paeh berarti maehan ngahajat ta polisi maehan ngahajat tah atawa lain polisi urang we urang ku keheul-keheulna ka Ki Umar lantaran Ki Umar teh padu jeung anak orang panggap Ki Umar cokot asupkeun ka kamar kemudian dibere dahar henteu dibere nginum henteu nyana neangan ge teu meunang pokokna mah geus disekep di jero kamar sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe 6 poe di jeuleuh jengker di jero maehan ngahaja atuh eta mah lantaran galib-galibna kekuatan manusia eta menurut aturan tikih 3 hari 3 poe teh lamun 3 poe teh dibere dahar paeh eta teh geus termasuk ngahaja lamun kakarak sapoe doang mah teh dibere dahar sapoe sapeuting paeh henteu teman teu ngahaja teman encan teman encan kasupkeun ngahaja ieu mah lamun geus leuwih ti 3 poe batas 3 poe teh dibere dahar teh dibere nginum teu dibere neangan ge teu meunang manehanana disekep 3 poe ting paeh ngahaja berarti kasupna paehan deui Masya Allah eta cenanya nama berkasus ya kasusnya selesaikan dahar mah tetep baik kudu dibere dahar mah tetep baik kudu dibere kasusnya narkoba selesaikan urusan narkoba kasusnya ieu teh kasus maling selesaikan urusan kasus maling nyana nama ditahanan wajib kudu dibere dahar dibere nginum mandak aya jelema hayang ditahan bae abeh ngeunaheun bae cenah dahar nginum kudu jeung tempe doang aya jelema anu di rumah sakit dia embung balik embung aya aki-aki umur 70 tahun penyakitan diopna terus bae kuari geus bisa lelempangan cek pamajikan cek anak cek dulurna balik bae nyembung aing mah di dieu bae cek nya betah jasa balik bae henteu aing mah di dieu bae dibujuk henteu tita balik ge teu daek bae horenganna nu ngarawatan nyanana eta adalah jadi perawat teh bager sakanyana geus diganti impusna diusapan dielap cekna aing di imah mah jati lokos kieu aing mah cenah aing di rumah sakit teh kadang-kadang kacana eta ieu na di non ngaranna ciih teh kiih nanti kiihna kapan terus diganti ka diomeng kumaha teh eta dong cenah aing mangeunaheun kita balik embung bang siapa baralik kan itu ya mah kita balik pan mayar ini kajian pang mayarkeun bae ngogose betah sakit aing di rumah sakit oplon teh cebeta kieu haji urang siku poblon eta aya nu hayang di penjara bae balik di penjara lintuh lantaran dahar dibere sanajan kangkung tempe beban sakena itu macam-macam jelema teh anu ngeunaheun di penjara teu ngeunaheun di luar aya nu ngeunaheun di luar teu ngeunaheun di penjara tergantung kumaha manusia ngan ieu mah tetep bae kudu dibere dahar bae teh dibere dahar doraka samun lamun jadi paeh atuh jadi amdun di dunia mah masalah tetep bae di akhirat polisi eta engke disidang ku Gusti Allah urusan kasus mah kasus tapi urusan mere dahar mah tetep bae wajib. Boro-boro manusia jajak-jajak aya hiji awewe ge nyekep ucing eta ucing teh diantep bae dibere dahar teh dibere nginum teh dikaluarkeun teh neangan sorangan gen teh datang ka pae ucing tersebut pae ditahan disekep ku seorang wanita awewe asup ka neraka ku sebab nyekep ucing ya Allah itu komo ya jelema Pailam yakun bihi julwatun sabikun pasibu amdin maka lamun memang kijaya teh ieu nyekepna Ki Umar teh
dina masa nu teu kapiheulaan heula ku lapar teu kapiheulaan ku ngelak teu kapiheulaan teu ieu mah pasibu amdin tah mangaranna sibi amdin geus teu wajib kudu dipaehan deui ngan wajib diat doang wa in kana badujuin wajsin walimal habis alhal pa amdun lamun memang aya wa in kana mun tinemu yakni aya sawareh lapar sawarehna ngelak nyahun Kizaid teh kana tingkah lapar jeung lakna tapi kunyanan teh dibere dahar teh dibere nginum datang ka pae amdun wa ila lamun teh nyahun fala mentak sing hade sukap sekep jelema Tuhan tahan jelema tetep bae ieu dahar jeung nginumna ka eta kudu diperhatikeun galibna kekuatan manusia tilu poe tilu penting beda deui jeung lamun make aturan thariqah lamun make aturan thariqah mah pan aya aturanana mimiti ngurangan dahar jeung nginum kabla dituna engke teu dahar teu nginum engke bisa sapoe sapeting dua poe dua peting tilu poe tilu peting datang ka engke dibere aturanana 40 poe 40 peting ngan eta geus di luar aturan-aturan syariat mantak ditentang ge ku sebahagian ajaran-ajaran supi teh kos kitu ngan can nyaho ieu teh ya ndek ngembalikeun jati diri supaya murni suci lamun Kangjeng Nabi diciptakeun memang ku Gusti Allah tina nur teu dahar teu nginum ge kuat nakuari pangkat model urang manusia biasa hayang seperti Nabi moal bisa ngan mensucikan diri dengan cara tersendiri aya ngan kudu dikhususkeun jelema-jelemana teu meunang di oven mentak nyaritakeun tarekat kitu naon kitu ngaranna mikeun tarekat teu meunang gambarangan ka setiap jelema cara kuari dibuka ilmu tarekat gang semedi banyak itu ilmu tarekat bae ilmu piwalian teu meunang sambarangan jelemana di deuleuh geus datang ka mana syariatna jeung siap teh ninggalkeun dunia ieu teh deuk ninggalkeun dunia menyai mah ahli tarekat boga HP-na ge 3 heran aing mah tarekat sih boga HP pan kudu ninggalkeun dunia mentek dipraktekeun apan salat ge beda ke ahli tarekat nu asli mah urang lamun baru syariat mah salat teh neuleukeunana teh ka tempat sujud tapi pan tarekat mah lain deui neuleukeun irung neuleukeun beteng neuleukeun bobogaan lempeng ka jempol Allahu akbar ulah make sejak kaulah salat tama syariat ngaran lamun urang masih sejak kene berarti urang aya di ruang lingkup syariat zahir tama geus atuh lamun urang salat zahir mangke reungit ge karasa aya nu liwat ge urang di sisi masjid gadeuleu ngagitekna mantep cek urang Lampung ngajen kokoma ge putih gede adat atuh emang urangna di makom syariat atuh zahir pan syariat mah Tahkum bi zahir walah tahkum bi sarair zahir tamata geus atuh aya di makom zahir ateul karasa reungit karasa dedengean kanyawan emang urangna aya di ruang lingkup eta tapi lamun urangna pindah tidinya pindah ku harima pindah teh hese rasa mantak beda engke sarena ge lamun sare urang make syariat mah disunahkeun ku Kangjeng Nabi teh ngigir urangna di dieu mah daerah urang mah berarti sirah urang aya belah kaler yeuna dikieukeun teh gue ngahareup ka ditu ka kulon ka kiblat berarti ngabayangkeun bahwa urang teh di jero kuburan kitu kapan syariat dititahna kitu bae aya lain kitu aya khusus Kangjeng Nabi mantak teu kahartieun ku Muhammadiyah jeung Persis sebabnya nama teu pernah mendalami eta aya khusus ke sarena ge lain deui ari ahli tarekat mah kumaha biasa bae lempeng sukuna ka ditu ka kulon sirahna aya di wetan di daerah urang malantaran Baitullah di ditu
janjel yeuna saeti yeuna ka dieu sidaket neuleuna ka dieu ka irung ka dieu lempeng suku dage di talian abeh nararangtung kudu didelekeun tungtung jempol bari napas kaluhur Allahu Allah geus ngabayangkeun ieu teh paeh teh aing teh geus lain nonton TV atuh ngabayangkeun lain tahun baruan nyekel petas jeung petasan nu geus kieu lempeng lurus aya babacaanna khusus pasrah diri ka Gusti Allah mantak impianana nu kos kitu mah impian langsung ti Gusti Allah geus bersih mandi teh wudu teh tuh jadi beda anu mantak ieu keur carita ulah sok nandakeun jeung nyebutkeun torekat ka anu sok zikir isin lantaran torekat mah piwalieun deuk ninggalkeun dunya manya barang norekat teu wauh jeung jelema barang norekat hajus hasem barang norekat kos kitu amat teu nyaho berarti kana aturan-aturanna biasa bae engke namun geus jadina torekat mah eueuh nu dipeke kasieun hiji iwal Allah anu dijalankeunana secara zahir syariat nyaritakeun wudu nyaritakeun salat puasa ari dararaek mah ari henteu nya nama emang geus ka Allah bae geus salatna ge ngeunaheun nya nama tadu disebut lazat salat teh eta tah jiwana geus ka Allah bae geus masih kena boga perasaan salat sorangan salat teh aing usolli sejak kaula salat eta teh pikir teh moal aya ngeunaheun salat datang ka modar ge kos kitu datang ka paeh biasa-biasa bae salat sebab naon ngarasa dirina nu salat ari ahli tarekat tugas jadi mah pan henteu boga rasa diri nu salat teh naon atuh atuh teh mah geus kos kitu bae teh mah geus pokon kanikmatan tersendiri Allahu akbar eta teh pindah tah eta pindah na tina syariat kana hakikat katempo geus alam-alam katempo teh lain katempo kumaha aya di alam hakikat sagala rupa teh geus ku Allah sagala rupa Allah etalah jati diri manusia teh kos kitu sakumaha Kangjeng Nabi ngan Kangjeng Nabi nyaritakeunana teh khusus sebab dititah dakwah teh syariat mentak teu meunang tak kos karar itu mah teu meunang lamun aya anu ngembangkeun kos kitu kemudian nyana ngajelaskeun cara diurang Syekh Siti Jenar dibunuh cara di Irak Ki Halaj dibunuh bae lantaran naon sasar kudu kumaha teh dirahasiakeun jak kabeh ge engke perasaan teh kos kitu bae Syekh Syarif Hidayatullah Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Yusuf termasuk Ki Asnawi Caringin Syekh Abdul Karim terus ahli-ahli Allah teh boga perasaan kos kitu mantak dunia teh leutik nya nama rarasaan teh leuweuna naonan ieu teh eueuh sebab naon eueuh pan dunia teh tatadina engke bakal eueuh deui atuh kunaon mikiran nu eueuh atuh mikiran nu maha bako bae saha Gusti Allah artina mikiran Gusti Allah teh kumaha atuh aturan-aturanna laksanakeun ulah mikiran dunia mah tadina eueuh ku ari aya ke bakal eueuh deui kok urang riweuh kuno eueuh tuh jaheuh nya balik ngridit deui eta nu ngantak hese ge ieu ilmu teh lamun diteruskeun ngaji sanggeusna ngaji fikih urang ngaji tasawuf kakarak ke ngaji tasawuf mah caritaan tama caritaan Minhajul Abidin caritaan jelema nu geus usul ka Gusti Allah nyaritakeun ihya caritaan tama Imam Ghazali urang nyaritakeun ilmu hakikat perasaan dituangkeun di sebuah tulisan kitab Hikam Syekh Athaillah teu meunang saturut-turut da urang nurutan hikam aja dipraktekkeun kurang sasar ujianana naon sababna can datang eta mah perasaan hakikat dituangkeun di sebuah tulisan dijadikeun kitab jadi tauhid aslina adalah hikam tuturkeun ku urang sasar ujian kudu kumaha tuh lalaunan mondok heula mondok sia hayang nyaho ka Allah mondok mun teu mondok moal nyaho ka Allah beneran aing mah geus kolot tinggal modarna doang tah mah tapi saya emang kumaha
geus atuh urang sadar bela aing mah meureun moal tepi geus bae bersareat atuh hese-hese amat ja kiai ge anu ka Golkar mah acak-acakan sarua bae nu mantak wani kiai Golkar goblok lantaran langkah-langkahna teu sesuai jeung aturan Allah lain Golkar bae sarua unggal partai ge bego sarua teu akur henteu akur teh jeung hakikat teu meunang disalah-salahkeun ku syariat mangan mun geus ditempo melalui aturan hakikat salah teh budak naon sebabna caramah hayang duit mah dunia kamari eueuh engke eueuh diteangan kapuyeng-puyeng ji atuh kunaon buyengkeun sorangan neangan ka situ enggeus bae sampaikeun Al-Qur'anul Karim daekeun kahartieun heug teu kahartieun titik ulah sok pake batu loncatan jangan hadean dapur kitu tah eta betul salah tah eta teh keur carita kemurnian kesucian jati diri manusia gila lamun neuleuh jelema ngajual Al-Qur'an hanya sekedar sekupi hanya sekedar apansa, hanya sekedar pondok pesantren, hanya sekedar sebuah majelis taklim. Ya, teu kudu boga majelis taklim nu mewah, asa nyaan rangkeunana handapeun tangkal caingin. Beki parah. Teu kudu. Atuh tah sapira sebuah bangunan atuh tah malah nganahonan. Ieu mun keur carita kemurnian mantak agama dicekel ku lain ahli Allah nilai bae nilai naon sebabna aya unsur duniawian bae berarti berjuang lamun lain pemimpin ahli Allah moal beres urang minimal hayang boga pamimpin lurah kadaanan ahli Allah anu wauh-wauh deuresan ka syariat atuh urang boga camat nu nyaho ka syariat boga bupati nu nyaho ka syariat deres kadanan ahli Allah mah nu nyaho ka syariat be rada deres tapi sepan kuari boro-boro calon presiden sangkilan calon lurah nu nyaho syariat be hese anu mantak ke ieu kuari teh deuk karoromaha ieu deuk kumaha teh ka mana ieu mistina kumaha ieu lantaran ieu lain itu lain ieu lain itu lain ieu lain itu lain. Nah, kuari lamun geus ilmu tarekat digelar bahaya lantaran naon eta teh mutiara. Mutiara mah ti baheula ge tilok aya nu digelar sisi jalan. Tilok aya mutiara digelar di sisi jalan kos kaoka. Kaoka moal aya nu digelar sisi jalan. Nu di sisi jalan mah tah mah kayu Ambon Cikupa tah mah. Amakah meuli koka sabaraha duit 10 real 20 real. Teu tah mah sarupa tapi tah sama. Kos kitu. Mutiara tuh mal bere mal bisa digelar-gelar kos gitu ja eta teh hese tak kuari teh tah urang baheula mah ngadenge Jawa Timur aya ahli Allah Jawa Tengah aya ahli Allah urang kakarak ngadenge doang ge aya Abah Hasan Mangli di Magelang teh ti sateu teh di Kudus aya Mbah Arwani ti serarasaan hate teh di Pandeglang aya Abu Yadim Yati jeung Ki Bustomi hate teh tiis perasaan naon sebabna wauh henteu naon teu urang ngarasa sejuk dirina teu pernah bergelut memikirkan barang-barang nu bakal leungit timbullah Kiai Golkar hareudang tah mentak urang nyaritakeun Kiai Golkar we tah kanyahoan kuari salahna naon ngahareudangkeun ka jelema. Oh nyaho, gue sia Golkar. Artinya non supaya nyaho, oh pas itu, nu ulah aya unsur-unsur dunia. Ngaji bae hiji Al-Qur'an teh wahyu hese diartikeun lagi. Ulah pakai batu loncatan, hadis teh ulah pakai batu loncatan, nyaritakeun nu sautuhna nu sabenerna supaya kaharti ngalaksanakeun mah masing-masing boro-boro eta. Sangkilang minuman keras ge dicaritakeun haram-haram wayah ngaleg-leg mah jeung nginum-nginum bae. Eta mah masalahna masing-masing. Kos tadi nyaritakeun aslina zakat teh atuh praktekna mah kembali ka dirina datang ka mana kekuatan imanna. Tinggal kitu bae. Korupsi lain teh dicaritakeun DPR ngabahas korupsi justru di DPR biang keladina.
nyaritakan korupsi justru didinya sarang KB pemerintah nyaritakan bagaimana memberantas korupsi bagaimananya anak-anak no korupsi mual beres satu kajian kuku jakabehan tamah tak balikin ke diri orang engke ahli Allah mah izin ngalengkah ke izin besi salah ngomong izin besi salah sebab ieu teh cak Allah haram besi ku aing teh diharamkeun aing dikutuk ku Gusti Allah izin aing mun geus boga izin ka Gusti Allah berarti akur jeung cak Kangjeng Nabi al haya'u minal iman izin eta bagian daripada iman izin ka Gusti Allah heulanan menyalahgunakeun hukum nu haram jadi halal nu halal jadi haram ieu mah ustad bae ustad deposito ustad bae ustad kuari hayuh mawa ka Cisoka neangan umat jang meuli daging kumaha lalakona ieu sih kumaha lalakona geus puguh ngeridit geus puguh bang tambah deui nu kos kararitu kuari aya deui haji ge make multi level sarua bae deuk ka rumah ieu ka dituna dan mantap jelema anu memikirkeun keselamatan dirina memurnikan jati diri kemudian neule keberadaan umat kuari tinggal embung kama mana nu sebenarnya embung kama mana hayang nyalametkeun diri behese jasa nyalametkeun diri teh lantaran boro-boro teu kama mana boro-boro teu kama boro-boro kama mana di imah bae ge di imah bae asal daek kuari mah urang teu kudu kama mana cicing di hareupeun imah nu liwat ping-ping ambalaya susu ambalaya aju ngakurkeun jeung nu di imah bagusan eta jeung nu di imah mulai itu beres Pak tuh eta nek saha jelemana anu bakal mimpin agama hese mimpin negara hese ieu mah keur carita baheula mah teger jasa aya para wali-wali Allah bae urang lamun ngadenge Syekh Nawawi nu mantak lumpat ka Mekah ge kumaha dikejar-kejar di dieu ku Belanda Syekh Nawawi teh lain sambarangan lumpat ka Mekah aju cicing di Mekah pikiranna teh hayang ngembangkeun ilmu di urangnya teh di dieu teh geus loba muridna nyaah ka bangsa jeung umat di urang tapi nyana teh lamun aya di Indonesia ditangkep bakal ku Belanda dibunuh sebab pengaruhna satu kali ucap luar biasa pengaruhna asa cek Syekh Nawawi ngidul asa cek Nawawi ngaler padahal masih keneh budak keneh kunaon eta teu boga intrik teu boga kepentingan duniawi hiji bae ngajak ka Allah jelema narur mantak tangkap cek Belanda kabur Syekh Nawawi ke Mekah aman di Mekah mah jeung nu sejen aya eta Abuya nu kamari maot teh Daman Huri emang di Mekah na kumaha di Mekah teh apan manehanana teh lumpat ti dieu teh keur zaman Soeharto rit jasa asal kiai teh asup Golkar bae ditangkap nyana embung jasa ka Golkar disalametkeun ku Gusti Allah hakikatna mah nyana lumpatkan ka Mekah eta kiai Daman teh lain ka Mekah sembarangan embung diteken di Pandeglang tidak asup Golkar lumpat ke Mekah ngan harita mah zaman aman di Mekah jadi guru besarnya di Masjidil Haram kebelah dieuna Wahabi nyerang keluar ti Masjidil Haram ngan mukimin jeung santri nu ngaji kebelah dieuna sarua pemerintahan Arab teh lantaran Wahabina kenceng jasa akhirna nyana terus diteror cicing bae paling lumpat ka dieu dititah ka dieu deui lantaran dibutuhkeun tafsirna nyana teh muka pasaran tafsir cak nyana lah geus ngeunaheun di Mekah ibadah maotna ge di Mekah dongeng di hareupeun kula lain semata-mata lumpat ka Mekah teh haju hayang rineh lain nyalametkeun ku embung-embungna tekanan Golkar geus bae ku ari mah Golkar geus runtuh sekarang bersemi kembali wah aing mah nyaritakeun teh perjalanan Golkar teh ngabunuh karakter kiai nu hancur di Pandeglang teh kudu dicaritakeun saha kiaina lantaran anak nama araya keneh kuari di Tangerang anak nama araya keneh kuari hancur santrina 400-500 Pandeglang Serang moal dicaritakeun anakna anu ngaraji ka dieu hancur termasuk di Tangerang guru aing sarua di Garut Harmoko datang beak santri guru nu hiji mah aman
di Cianjur Golkar teh kos gitu. Cak Golkar emang aing salah? Henteu sia Mas kiaina nu salah, sia mah henteu salah terus bae dirinya geus ngendoglos. Kiaina nu salah. Kunaon salahna? Kabita, ka duitna. Kiaina nu salah, aing mah lain nyarekanan sia, Golkar mah jaga seruntuh. Ngan sekarang bersemi kembali. Sakitu doa. Hati-hati. Kiai nu aya sing hade ka Golkar, ieu nu mantap kula dicaritakeun deuleu sejarah Golkar. Iya urang teh ngaji amil jurumiyah ulah datang ka runtuh deui jauhan Golkar jauhan. Lain greget ka Golkar na siana ulah hayang duit Golkar sakitu beja Golkar mah terus bae. Besi aing pajar nyalahkeun Golkar. Henteu aing mah gegedena mah nyalahkeun nyanana jeung siana. Abena ieu ayu urang babarengan ulah kabita kuno kitulah. Tapi kula aneh, una kula aneh ya. Zaman harita lamun disumbang ku P3 teh hancur-hancur teh model eta. Sebabna merasa bahwa di P3 mah ieu adalah aya napas agabaan jeung dizolimi ku Golkar. Loba nu dibere ku tokoh-tokoh P3 aman-aman bae, tapi asal dibere bae ku Golkar. Sabaraha pasantren di Garut, sabaraha pasantren di Bandung, geus teu kudu ka Garut ka Bandung ya sia mah. Kitu disebut teh cak urang Bandung mah naon kitu ngaranna teh lokal mana teh naon ngaranna. Ieu bae Pandeglang teh kudu caritakeun kiaina anakna aya keneh batur kula mah lama pasantren. Serang, ajuran pesantren bae 2 tingkat. Tangerang, lain lalagan sabaraha kiai panglomana di Tangerang. Ajur ku Golkar, kabitaeun kiaina. Golkarna mah teu salah sapira tanggal kayu. DPR na tolol mah deui sarua. Tapi urang ulah sampai hancur kedua kali keur masa etik wayahna lah lamun dibere duit teh mah Golkar cokot bae duitna. Eta mah lebu teh ngaranna. Ih kumaha ieu mah nyaritakeun teh aslina kos kitu ta Golkar teh. Jadi bere ku P3 ba zaman harita henteu pati kumaha. Tapi guari mah ulah kuna naon ge geus bae kajen tapak. Batur matapa di gunung, wali matapa di hutan di gunung, urang matapa ulah daek dibere ku Golkar, ulah daek dibere ku partai, ulah daek dibere ku bangsa kos karitu beta geus hebat. Kiai di zaman kuari mah teu kudu ka gunung, teu kudu ka leuweung, tapa ulah ngeridit, tapa ulah boga TV, tapa ulah boga HP, tapa ulah asup ka Golkar, tapa kos kitu geus jadi wali asana kiai, asal boga anak bikang bae. Seboro-boro ka gunung dapat dinu kitu ge sejasa masyaallah karim. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Iz Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf
Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayadai Nabi dugi kapoe, moal ayadai Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Jibril, Mikail, Israfil, Israel.